Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang medar deui hanca donge dina jejerna ayeuna teh bagian anu ka-18 nanya si Kamileung mitra suratnya kolong dengan waktu dalaah. Para mitra kaum dangu sadayana eta 5 jalma anu rek ngahurup kinjon tadina anu rek ngarah ka kinjon teu walakaya sanggeus kadatangan wiji jejaka anu ngaran si Kamil si botak ada jalma anu jangkung badag harita bebeureudeyan lantaran si Kamileung anu memang mere gas alam anu kaluarna tina bujur anu ngajadikeun eta si botak langsung panona si kayak simut pare hejo sabada harita udah ngajar sia bangsat pakai jeung wani-wani ngahitutan ka aing sagala rupa akeun bae udah bongana maneh make jeung nakal sagala rupa ram cadas ya asakeun yeuh corelat eta si botak hari tengah corelatkeun awakna teungeuna anu geus lemor harita lantaran pakarangna anu geus beunang tur potong sabada harita anu kapaksa manehanana ngagunakeun peureupna anu dialisi ku tanaga lapisan anu memang hebat tangtun sabelut harita narajang ka si Kamileung anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana kuku sababaraha kali serangan harita kenca katuhuna anu diarahkeun kana awakna si Kamileung anu tangtuna lamun keuna teh mah kedoran eta peureub jalma nu badag teh geus tangtu bakal buyatak tapi orok kaya si Kamileung lain jalma sakatiga lain jalma sambarangan anu ngabogaan pinuh ku ilmu panemuh jampe pamake gerakan eta si botak nu tangtuna katingali ku si Kamileung mah lir ibarat anu lalaunan hampang ngadeuketan ka dirina sakolebat harita si Kamileung nyentreuk kana rumah eta peureub hiuk palatak aja eta jalma langsung mundur ka tukang ngadayagna cacakan ku sintreukan si Kamileung encan ku peureub encan ku kepretan si Kamileung harita nyengir bari ngolel kunaon euy jika nu ku nangka atah bangsat sia aduh geus cenah masuk terusan maneh teh aki teu kunaon aduh aki aduh jadi cungcurungan jadi cungcurungan ya jadi cungcurungan diteunut tadi kena batu asok rupa-rupa wae aki-aki teh make jeung nyeri cungcurungan segala rupa hei maneh lamun maneh hayang salamet wayahna tinggalkeun ieu kampung ulah jadi maneh ka dieu euy sabab percuma lamun maneh kajadi ka dieu oge aing ke bakal diacak-acak maneh si Kamileung harita eta jalma si botak beki bolotot we dikitukeun teh sebab si Kamileung ceuk pikirna nganggap enteng kamanehanana urang ngajar sia sangaran sia teh uing maneh hayang-hayang teh ngaran uing teh saha yoh aing rek kabejaan yeuh ngaran uing teh mun maneh hayang apal mah uing ngaran si Kamileung gebeg eta jalma dak dumadak hari tengah gebeg bari moloho ka si Kamileung sebab teu nyangka jalma anu dipikasieun ku manehanana anu geus dideng anu geus kadenge ku manehanana ayeuna aya di hareupeunana kunaon maneh-maneh maloho kawas kitu euy na teu percaya kana ucapan uing jadi anjeun teh uing teh si Kamileung eta jalma rurat reret ka anak buahna anu ting korejat barang ngadenge ngomong si Kamileung aduh hampura we Kamileung ngas balik si Kamileung harita langsung nitah balik ke eta jalma kan plestat we eta jalma anu limaan lumpat sakalumpat tampet lantaran diteruskeun oge geus jelas moal aya untungna jeung si Kamileung nu puguh kalah babak belur manehanana si Kamileung harita nyerengeh barang ningali 5 jalma anu geus katingali deui kalegleg ku kaayaan peuting bah nyon anu neuteub seukeut ka si Kamileung manehna oge anu geus jelas apal
karangaran si Kamileung mah ngan kekara harita we manehna bisa ningali si Kamileung bari jeung teu jelas dalantaran kaayaan anu poho. Saha tadi teh ngaran si Kamileung? Wing teh si Kamileung bah. Abah saha? Abah mah nu ngaran Ki Inggon. Saha? Jongjon. Inggon. Oh, Nog. Inggon. Eta we pokona malah. Di dia samarasa Kironog bah. Ulah di dieu mah ayeuna mah 2 kamari mah 32. Di mana teteh? Ya di Bandung. Eta kunaon jelema make jeung ngakalakeun ka Abah sagala rupa. Panjang cerita Rajang. Ujang teh nu nami Kamileung teh kapanan? Ya kitu bah, namun dipercaya mah nyawing teh ngaran mah Kamileung. Ayeuna mah kieu we Jang. Geus. Ayo urang ka imah we Jang. Cek panjon harita. Ayo bah. Asal aya paeh burayak we, di imah mah tenang lah. Ayo we ka imah. Si Kamileung harita nangtung mancu dina tangtungan. Neuteub ka Banjon anu nguniang. Banjon harita malikeun awakna. Saterusna ngajak si Kamileung ka imahna. Sok Jang asup yo ka imah Abah. Cek Banjon. Banjon langsung gek tiuk si Kamileung oge harita langsung naik kana palupuh gek tiuk. Sabenerna Abah teh geus marentahkeun anak buah Abah. Lamun percaya Abah teh di dieu nya kasebutna kumaha atuh nya ai boga paguron mah henteu. Abah teh ngan sok latihan we di buruan teh jeung barudak. Memang murid-murid Abah teh lumayan loba tapi dah lain nu kasebutna Abah teh lain jawara sanajan memang Abah ngalatih silat oge. Ieu mah jang bela diri we hungkul ulah nepikakeun teu bisa teuing ngalawan gitu. Alus bah teu naon beta bela diri oge. Ka mana geuningan anak buah teh bah? Aya sabenerna mah keur ngajaraga di sisi kampung, tapi aneh kunaon eta jalma anu limaan bisa asup. Ya kamarana anak buah Abahnya. Sabenerna bah, uing teh geus nuturkeun ti beurang keneh ka eta jalma. Uing didadengekeun eta jalma teh tetela geuningan arek ngaranyah ka kampung ieu jeung anu utamana arek ngarah ka jalma nu ngaranna Mbah Lemud. Cenah mah eta jalma teh sok sering dihalangan wae ku Mbah Lemud. Mbah Lemud Banjon. Atuh uing teh bas ngadenge kitu teh hayang naon teh panasaran hayang apal. Saha Banjon-Banjon urek diarah teh ceking teh. Nya kuing teh dituturkeun kitu. Manehna teh ayo we ting raruyung di tengah kampung. Nya tang tuh anak buah ka si Lemur eta jelema geus diaya di jero bah. Aduh. Duh nuhun pisan atuh Jang. Abah geus disalametkeun ku Ujang. Kenteu teh disalametkeun da Abah oge kapanan gelut. Barang keur kitu harita kadenge aya nu kakatrok. Bah. Aya naon euy? Cek si Abah, buka we buka. Rai harita panto muka. Eta jalma tiluan datang ke si Abah. Bah, aman di sisi kampung teh euna naon? Geus ka dieu lah diukur lah euy. Cek Mbah Lemu eta cek Banjon harita nitah anak buahna asup ka jero imah. Gek anak buahna harita diuk. Ret harita ngareret ke si Kamileung. Tiluanana harita darariuk ngareneng. Kumaha euy kaayaan di sisi Lemur teh? Euna naon bah aman pokona mah. Yakin sia teh di sisi Lemur aman. Nya anu memang katembok ku kuring mah nya aman bah. Euna naon? Cek saurang deui. Memang aman heuy. Moal ayana naon? Sabab jalma nu jahatna si keneh aya di dieu. Nu tiluan harita si Reret. Aya di apa? Aya di apa kumaha kapanan jalan oge ditutup bah.
memang jalan keluar kalau asup teh ditutup euy. Tapi urang sakabehanana geus kabongohan. Sabab eta nu jahat teh datangna sore ka dieu euy. Samemeh ilaing kaluar jalma eta geus aya di dieu. Anu hartina eta jalma geus jelas moal kapanggih ku urang. Untung Abah disalametkeun. Eta jalma teh lain erek ngaranya teuing tapi rek ngarah ka dewek euy. Karek Abah. Untung dewek disalametkeun. Apa lain ka dieu? Seret eta nu tiluan ngareret. Nu tiluan harita godeg. Ieu teh jalma anu ngaranna sering kadenge kurang sakabeh anu ngaran si Kamileung. Si Kamileung memang bener si Kamileung euy. Eta jalma anu tiluan harita neuteub seukeut ka si Kamileung. Ok salah saurang harita ngomong. Laras Ujang teh si Kamileung. Nyai percaya mah. Uing teh ngaran si Kamileung mun dipercaya kitu oge. Aduh, percanten ka cida atuh. Nuhun bisa Ujang, aduh. Ai nami si Kamileung mah memang oge terus terang we, terus lami terang teh tapi da nami ayeuna geuning aduh nganuhunkeun pisan Jang. Sarua we uing ge nuhun. Lantaran uing bisa cicing di dieu ye, bisa sare di dieu meureun uing bek milu sare we di dieu. Ya tuna nek sare di dieu saumur-umur ge. Abah mah mun puguh nama bunga we. Cek si Kamileung atek cek si Abah nyon harita ngarasa bunga. Si Kamileung aya di dinya. Ayeuna mah kieu we euy. Tuk maneh baralik di sisi kampung karunya barudak anu rarona di sisi kampung bejaan ku ilaing pabeja-beja gitu cuk. Bejakeun langsung cek dewek gitu. Aya si Kamileung di mah. Mohon bah. Nu tiluan harita kalaluar deui. Langsung ararinit kasih si lemur pikeun ngabejaan ka babaturan-babaturanana yen kampung geus aman dina waktu harita. Bejaan deui memang aya si Kamileung anu nulungan tur asup ka eta kampung. Atuh sararea harita penasaran hayang apa si Kamileung teh kawas kumaha. Pabeja-beja kedatangan si Kamileung jeung anak buahna nu lainna. Lantukna teh geus aya sabaraha urang atawa balasan urang. Anak buahna nu teu ngusirila harita datang ka imahna Pahnyon. Barudak sakabeh dewek rek mere nyaho ka ilaing ngaran anu salama ieu kadenge urang anu ngaran si Kamileung aya di hareupeun urang ayeuna euy. Tah ieu ngaranna ieu beungeutna cing tenget. Si Kamileung ieu teh. Nuhun pisan atuh Ujang. Cek salah saurangna harita nu geus tengah tuh da anak buahna si Abah teh nu pamuda anak buahna teh. Kabeh ge geus karolot we da maklum warga urang deui nya. Nu hayang dilatih silat. Si Abah teu pelit nya ge kudu boga ilmu dasarna hungkul tapi nya. Salahna cek si Abah lamun dipake dimanfaatkeun ngalatih jalma-jalma anu memang hayang latihan silat. Antukna si Kamileung dina peuting harita nyeruruk di mana Kinjon. Kinjon oge harita atoh disarean ku imana si Kamileung. Lain kurus Banjon hungkul nu ngarasa atoh terbunga teh. Sakabeh warga urang dinya nu jadi anak buahna Banjon oge bunga lantaran karasa kakara aya si Kamileung di dinya eta warga teh sahirup. Beda jeung ti kamarina. Kaya kitu geus pada garingkeb kita arena sub di arima lantaran memang aya karaman wae ka dinya. Datangna si Kamileung jelas cenah mas si Kamileung di dinya nate arek 2 poe atoh ka Cidawe keluarga urang dinya mah tong boro-boro ning cenah 2 poe sanajan saminggu eta salumur-umur nage atoh keur urang warga dinya. Cag urang tuna heula si Kamileung ayeuna kacaturkeun diah lopa. Diah lopa anu leumpang kukurubutan dina jalan anu bala. Jog anyog ka hiji pasir di halopan nangtung mancuh tina kayan tengah poe ereng-ereng.
Ya lopa harita tangah kena panon poe anu memang mencorong di luhureun anu geus rada pingat ka beulah kulon. Kek dia lopa harita diuk. Dina diukna dia lopa nyarane kana tangkal anu teu pati gede teuing eta tangkal teh ngan peda aya sisi jalan. Dia lopa anu diuk dina jukut bari nyarane kana tangkal. Asa digeberan lantaran angin anu memang ngahiliwik cenah nakeranan. Dia lopa anu ngarasa awakna seger harita. Sangeus lumayan dia lopa dirinya aya kana sababaraha waktu. Wantukna dia lopa nangtung netep seukeut jalan anu baris disorang ku dia lopa. Di kajauhan katingali ku dia lopa gunung-gunung mani arendah nekeranan. Tangkal kai mani hararejo dauna mani ngagempo. Aing di mana ieu sebenarnya? Teu pernah rugu aing rek ka mana atuh tujuan teh teh. Nah di mana cenah jalma nu ngaran si Kamiling teh geuningan can aya wae kabarna. Aing ulah lali rating cicing di dieu kudu terus-terusan aing gerak tur leumpang. Ceuk dia lopa harita anu langsung ngalengkahkeun di sukuna mawa buntelana. Ya lopa anu buukna panjang harita katebaku angin meniru rumayan. Endah katingalina hiji wanoja anu geulis rancunit lumpang dina kayan sosoranganan. Ya lopa terus leumpang mapai-mapai jalan satapak. Dia lopa dina lumpangna jika anu eueuh jika eueuh nu capekna. Semangat terus-terusan lantaran inget pikiranana hayang apal jalma anu ngaran si Kamileung teh di mana. Aing kudu lompat ieu mah. Ulah leha-leha kieu. Ceuk dia lopa harita nu ngajorelat. Notolkeun inung sukuna ngagunakeun aji hampang ragana. Ya lopa beblesatan harita lumpat ngagunakeun kamampuanana. Awakna anu cucorelatan dit ibarat kalangkang. Jelas dia lopa anu ngagunakeun aji hampang raga anu memang geus sampurna. Anu saban poe dilatih, anu saban poe diasah, anu ngajadikeun dia lopa lumpatna dir ibarat ceuk paribasana mah kalangkang setan. Kira-kira waktu anu geus memang lumayan sore. Panon poe anu hampir surup ka beulah kulon. Ya lopa anu lumpat dina waktu anu lila orang sababaraha hiji lemur. Tapi dia lopa teu ngeureunkeun leumpang. Antukna sangeus dia lopa harita eureun tina kaayaan waktu anu geus nyedek ka wanci magrib. Kadenge kohkol di masjid-masjid. Lantaran dina waktu harita mah kohkol nu jadi utamana pikeun ngabejaan waktuna lohor, waktu asar, waktu magrib, isya jeung subuh teh liwati kohkol jeung bedug. Ya lopa harita reg eureun. Waktu geus magrib deui, tah kohkol geus nurungtung kitu. Ceuk ya lopa harita. Para mitra kaum dangu sadayana. Ya lopa anu leumpang asup ka jero kampung. Panonna anu seukeut harita urat reret ka kenca ka katuhu. Kadenge sasakapeung dengekna budak leutik anu seuri di anu teh anu ceurik di jero imah anu dipepene tangtuna kudu jadi indung. Padahal kaayaan teh kakara oge magrib. Aneh kampung teh kakara oge magrib menikut ke sepi kieu. Ya lopa dina batina. Ya lopa terus leumpang ka jero kampung. Beuki ka jero kampung beuki rempeg eta imah teh jeung beuki loba wae. Tapi anehna jelema eueun kaluar. Cakan eta lampu ceuk paribasana meni rapang lantera di luareun imah. Ngaran-ngaran di kampung gede tang tue lampu oge dicararaangkeun. Sadajan kur tiba lampu cempor. Ya lopa terus leumpang bari teu puguh ka mana anu dituju. Penting mah ngaliwat we ka eta kampung kitu ceuk dia lopa. Rangker kitu dia lopa eta gajreng-gajreng sababaraha urang jalma nu ngagajreng. Eta jalma teh katingali mararake sarung nu ngagajreng.
Dialopa anu beungeutna ditutupan ku karemong tangtuna. Teu sidik beungeutna dialopa keur mah kaayaan tina peuting. Eureun cek eta jalma. Reg dialopa harita eureun. Dialopa harita neuteub seukeut ka sababaraha urang jalma. Dialopa yakin ieu jalma lain jalma jahat atawa jalma-jalma disebut karamat. Sebab katingali dina tangtunganana ieu jalma teh lain jawara. Tapi memang ngarti dina ilmu bela diri. Saha ieu teh mah emang ieu warga. Nahan make jengreukeun aing sagala. Cek dialopa harita dina batina. Salah saurang jalma nu make baju sing sarua hideung anu disareunangkeun sarung turut kaluhurna oge make kopeah. Harita nyampeurkeun ka dialopa, "Hampura. Ulah ngeureunkeun anjeun Kisanak. Arek ka mana sabener Kisanak? Wayah kieu kukuluyuan di kampung di dieu." Dialopa neuteub seukeut ka eta jelema nu katingali ngagaplek pedog mah sakitu gede. Kuring jalma nu keur ngalalana. Keur ngalalana. Cek eta jalma bari nyidik-nyidik kana beungeutna dialopa anu memang make dibelitan ku karemo. Ngalalana ka mana ieu teh? Naon anu diteangan? Hampura. Ulah memang kewajiban di kampung di dieu kudu ditanya. Kula memang ngalalana tepuguhan udah dituju. Tapi kula keur nayangan hiji jalma anu ngaranna si Kamileung. Si Kamileung? Eta jalma ti rareret ka baturanana. Ke. Aya hubungan naon antara Andika jeung si Kamileung? Cek eta jalma. Kuring sebenarnya mah eueuh hubungan naon, tapi kuring ngerasa penasaran ka si Kamileung. Sebab si Kamileung cenah cek beja mah hiji jalma nu tukang tulung tinulungan. Nalang kanu susah, nulung kanu butuh. Henteu pelit ku ilmu, henteu medit ku pangarti. Jadi kur sakitu kepentingan teh kur hayang apal atawa memang aya dendam ke si Kamileung? Sama sekali kuring eueuh dendam eueuh naon ka si Kamileung. Kula oge teu wawuh ka kana si Kamileung, tapi kula ngerasa penasaran. Sebenarnya kepas kumaha tuh si Kamileung teh? Ke. Ieu teh Andika teh berarti lain jalma. Kuring lain jalma jahat. Oh, hampura. Mamang sakabeh geus megat ka Amdi nami mah Dialopa. Dialopa. Cek Dialopa hari terpang kenal gendi. Kalau mitra kaum dangu sadayana. Si Mamang anu neuteub seukeut ka Dialopa. Dialopa. Mamang. Langkung sae Dialopa. Atuh. Nyiruruk di dieu we. Pamisa kinten-kinten teu kaabotan mah nya mangga wae. Cek Dialopa harita. Henteu geulis teu kaabotan. Atuh punten eta teh kawas kumaha geuningan rarai teh bet ditutupan. Cek si Mamang harita. Punten. Cek Dialopa harita bari mukakeun eta Pak. Naon teh tutup. Mangrupakeun karemo. Barang breh katingali sararea meni bolohok. Sadajan dina kaayaan peuting tapi da katojo ku cahaya bulan, jelas Dialopa teh mangrupakeun hiji wanoja anu memang. Oh. Neng, mangga atuh pami kersa mah kaleresan bapa di dieu teh kasebatna tua kampung kokolot sepuh aya teh sesepuh di ieu kampung. Mangga atuh urang karorompok bapa, karorompok mamang paling ditutup. Itu kaabotan mangga. Henteu, mangga. Dialopa nu langsung daek we harita. Sebab Dialopa geus nyaho ieu jelema teh jalma urang warga kampung. Ngan jika nama aya masalah di kampung teh matak saha wae nu datang kadinya pasti dipegang. Sararea harita geus tepi ka imahna tua kampung. Assalamualaikum. Amu. Waalaikumsalam.
di jero harita kadenge anu nemalan. Ket brai harita pantomuka. Naon? Ini mending ngabring kieu ieu teh. Nah, geuning teu tulusnya. Lain teu tulus. Tulus ngan pedat. Cikene aya tamu. Oh, mangga tuh kalebet. Geuningan istri. Mohon nepangkeun abdi dia lopa. Oh, ibu-ibu Sumirah. Mangga katebet Neng, mangga. Cek kata ibu-ibu harita mangrupakeun pamajikan tua kampung menikot someah dareh deh nakerana. Ya lopa imut negara nyundu saterusna asup ke jero imah. Kek harita dia lopa diu. Si ibu atarapi si amu harita init ke dapur. Nu saterusna mawa cai teh jang dia lopa. Sararea harita neuteup ka dia lopa ayeuna mah jelas beungeutna dia lopa anu ditutupan deui. Katojo ku lampu cempor anu memang gede eta lampu cempor teh. Neng geuningan mah wangi-wangi kieu bade ka mana tuh geulis ieu teh? Boga abdi teh nuju ngalalana. Nuju miliran jalmi anu namina si Kamileung. Si Kamileung. Reet si amu harita ngareret katua kampung. Jantan kieu Neng. Salaresna si Kamileung teh nemep 3 dinten aya di kampung ieu. Samali si Kamileung oge nulungan ke kampung ieu teh. Ya biasa we. Seueur jalmi jahat anu kepenak ku si Kamileung. Si Kamileung teh ayeuna tos 3 dinten angkat di kampung ieu malah bobo di dieu. Namanya 3 dinten. Mut ke punten mamang bade naros. Memang maksadna hoyong pepenak sareng si Kamileung teh. Aya naon atuh ieu teh? Saleresna abdi teh aya kepentingan anu naon sih? Namun kacida pisan abdi kapanasarana we. Kajalmi anu namina si Kamileung teh. Margi abdi kantos nyiruruk di salah sahiji sesepuh anu memang daerah nanti desa nate desa Panco. Desa Ponco. Desa Ponco. Saha sesepuhna? Anu namina teh Abah Sumarna. Oh, Abah Sumarna. Muhun Bapak oge terang Abah Sumarna mah. Saura kumaha? Muhun desa Ponco teh ayeuna mah sarana subur. Gemah ripah loh Cinawi. Gara-gara aya jalmi anu namina si Kamileung saurna mah hiji pamuda anu tukang tulung tinulungan. Nu kampung guna situ teu tiasa digunakeun cenah ayeuna mah tiasa dimanfaatkeun ku warga-warga. Kitu saurna mah sareng seueur deui we cenah. Pasti dinya abdi teh ngaraos penasaran sapertos kumaha atuh atuh jalmi anu namina si Kamileung teh. Oh, janten kitu. Ku ngaraos panasaran hungkul pangintennya. Ya lopa harita. Salaresna anu nami si Kamileung teh hiji budak ora kurang langkung pangintenan kirang langkung yuswana 20 3 dinten anu tos kalangkung memang monok di dieu memang jalmina bager tapi memang nyarios tasok rada walak-waku leukut lah tapi memang sae patahna dina ilmu bela diri nasi Kamileung sakaterang mamang mah memang luar biasa. Samali seueur para jago-jago oge anu memang milarian si Kamileung tapi sanes hoyong terang. Para jago-jago nu sanes mah memang hoyong nguji kana ajen pangartina si Kamileung. Ngan kulantaran meureunan duka can penak can papanggih jeung si Kamileung can kabejakeun aya jago anu mampu ngalawan si Kamileung para karaman ting arabring oge da aya di hareupeun si Kamileung mah beuna naonan hareupeun urang katinggalina gagasak jelas hareupeun si Kamileung mah lir ibarat cacing cau anu memang geus meunang mortas naonan atuh kutangtungan si Kamileung teh hiji jajaka anu memang gandang kasebut cek mamang amunya.
memang kasep si Kamileung mah. Ya cek ukuran mawen ini gitu. Emang si Kamileung mah kasep. Ya lopa harita ku tiba tungkul we. Teuing kunaon aya rasa anu penasaran kacida pisan panasarana. Manehna yang pisan papanggih jeung nu ngaran si Kamileung. Teuing bisa penasaran. Ya tos we atuh Neng. Ya mudah-mudahan dina waktos anu bakal datang. Enjing jaga ninggeto si Kamileung tiasa tepang deui. Anu teh tiasa patepang sareng Neng. Rupina mah si Kamileung teh dacan tebih sur bapa mah. Margi si Kamileung mah biasana lamun aya masalah di hiji lembur pasti si Kamileung sok monok aya 2 poe, 3 poe teh. Sapertos di dieu we si Kamileung teh. Muluruk di dieu teh 2 dinten teh. Ah, gitu. Nyantos we atuh ayeuna mah. Amu geus asak dah sangu. Nah, sanggup mati tadi gasak. Ya atuh urang ariung we salarea ieu. Bapak geus lapar deui geuningan. Nya atuh hayu. Ame sararea geredahan nya Neng nya. Cek dia lopa harita ku tiba imut we ngagelenyu. Sebenarnya manehna oge lapar. Antukna si Amu harita nyiapkeun dahareun atuh berak sararea harita dahar. Babaturan si Mang oge kabeh harita dalahar teu lebar ku sangu. Sabab si Mamang nu kasohor loba sawahna, loba pakaian. Sangeus pareres dahar. Sawareh jalma-jalma anu kadinya mulang, anu imahna jauh mah atuh nu deukeut nya. Ngadaguan we meureun ngadaguan tuluh. Bari ngobrol ngaler ngidul jeung tua kampung oge Diah Lopa. Diah Lopa ditanya itu ieu memang teu ngabejakeun aslina Diah Lopa teh anak buahna Nyi Rampi. Sararia oge percaya yen Diah Lopa mangrupakeun hiji jawara awewena sabab lamun lain jawara geus tangtu mal daekeun liar tina kaayaan peuting. Waktu anu beuki nyerelek ka sore atarapi ka peuting. Diah Lopa dipernahkeun di kamar nu kebenaran eta kamar teu kosong. Antukna Diah Lopa jeung nu boga imah harita sarare meuli talelibaran keranan komo Diah Lopa mah pang-pang nama tadi beurang beuneu capek. Isukna Diah Lopa anu pamitan teruskeun di perjalanan lantaran cenah alesanana hayang guragi rupa pak. Diah Lopa sanajan dicare ku si Mamang ulah waka tapi si Diah Lopa memang manehna boga kepentingan hayang guragi rupa pangi. Mantukna teu bisa wajar kumaha si Amu jeung si Mamang harita kur tiba ngadoakeun ka Diah Lopa leos atuh Diah Lopa harita pamitan ngingkig ninggalkeun imahna si Mamang nuju ka daerah lain pikeun neang jalma anu ngaranna si Kamil. Diah Lopa leumpang mapay jalan satapak nu antukna anjog ka hiji pilemuran. Rek Diah Lopa harita eureun kaayaan anu panas moreret panon poe anu di luhur manceran dina sirah. Eta hartina geus tengah poe Diah Lopa terus asup ke pilemuran. Pikiranana Diah Lopa rek kesian beuteung we bari neangan warung bari nanyakeun informasi di mana ayana si Diah Lopa asup terus ka jero lembur. Sangeus Diah Lopa mangihan warung Diah Lopa harita mengkol nu saterusna asup ka eta warung anu kebenaran eta warung teh kur aya jalma tiluan. Sampurasun Cek Diah Lopa harita. Rampes mangga Neng. Bade ngadamel naon? Cek eta jalma langsung we nanya sabab anu geus ka warung mah geus pasti bakal barang jieun kitu. Nyolong sanggup Pak. Cek Diah Lopa. Sang aya geus mangga geus sakedapnya. Diah Lopa harita ngadegu. Sedengkeun jalma anu tiluan harita ngareret we ka Diah Lopa eta jalma teh aki
bapak-bapak setengah tubuh di luar oge. Jika nama warga orang dinya anu ngadon ngarobrol we bari ngobrol. Salah saurangna hari pak ok nanya ke dia loh. Neng. Namanya ka dieu nya. Mai. Cek dia lopa bari manggut. Oh. Kawit di mana gitu? Kawit mati kampung Cidungus. Ya lopa saka inget we. Tak mung manehna nyebutkeun aya di kampung Dungus Kerut. Sabab moal jalma pasti bakal curiga. Oh, di mana teh? Kebita. Ya lopa. Mangan neng ye, tanguna. Ai sakedap caina nya. Mohon Pak. Tuang sedena. Mangga lajeng si kekengkeun nih, si kekengingan sok. Sararea hari tangga jawab menirampa. Sanggeus puguh kitu mari tadi aloka barang dahar sangu mending ngalimet kerap. Kungsila geus sababaraha waktu dialopa geus beres di barang dahar. Lantaran dialopan teu loba luak yeuk jeung sanguna ge alasna memang loba. Got dialopa hari tanginum mending. Enun sabaraha? Cek dialopa hari Bapak hari tahu utang hitung. Terus seterusnya cereng dibayar ku dia lopa. Ya lopa hari pamitan kasararean we didinya. Warga orang dinya oga nu ningalikeun ka dia lopa hari manggut. Sopan teu galak katawan teu. Kumaha-kumaha. Kudu baneuteub seukeut we kana leosna dia lopa. Dia lopa seunggeus jauh manehna poho. Tadina rek tanyakeun sakamileung tapi tetela. Ya lopa seunggeus dahar ngadon init. Raneg ya lopa di tengaran. Engke sebenarnya ada nanya terus kamilen di mana cenah. Tapi ada poho segala rupa. Ya lopa hari pala mitra kaum dangu sadayana. Ya lopa anu ngajanteng nangtung mancuh lantaran rasah neg manehna rek nanyakeun make jeung poho segala rupa tos dahar ngadon. Padahal mah aing teh kunaon mah jeung poho sagala. Ayeuna coba nanyakeun ka saha aing. Cek dia lopa hari teh barurat reret ka kenca ka katuh piraku teh ngarek nanyakeun ka nu macul mah. Dia lopa nu antukna hari teh init ningakeun eta pi tempatan ngingkig teu reret. Ya lopa jog anjog ka hiji tempat anu katerusna ka dituna hari teh jalan satapak. Dia lopa oge hari teh nuturkeun eta jalan satapak anu kebenaran eta jalan satapak teh henteu barala dameureunna saban poe sok ditincak ku jalan. Ya lopa anu lempang kurang leuwih meureunna setengah poe ge kurang jog anyog ka hiji batas kampung. Ya lopa regeureun dina eta kampung. Sugan we di kampung ieu bisa mangira ratanana kamileung aya di mana. Cek dia lopa hari itu. Ya lopa terus lempang asup ka jero kampung. Sanggeus tepi kasalah sahiji parapatan dia lopa eta parapatan teh mangrupakeun aya 3 jalan. Aing kudu ka mana ieu? Cek dia lopa hari itu. Barang keur kitu katingali ku dia lopa aya ibu-ibu anu ngagandong suluh nini-nini meureunna. Ya lopa hari tengah deketan ka nini-nini anu keur leumpang we nikeun ngagandong suluh bari teh bari sabaraha siki eta suluhna. Punten ini bade tumaros. Sini ini hari teh eureun bari neutup ka dia lopa. Mangga Neng, bade tumaros naon atuh kan ini? Neng, ari ieu teh kampung naon namina? Ieu teh kampungna teh kampung Cimakar gelis. Kampung Cimakar nih. Mohon. Nah, gini kan bade ka mana tuh Neng teh? Nuju milarian di jalmi Neng. Milarian jalmi. Saha nu dipilarian teh? Ya lopa hari teh neutup seukeut ka sini. Jalmi nu dipilarian teh namina si Kamileung. Ini hari teh neutup seukeut ka dia lopa. Si Kamileung. Nuhun ni.
ini terang. Ari apal mah kana ngaranna hungkul nini teh tapi da teu apal aya astina si Kamiling kawas kumaha. Kamari aya ka dieu meureunnan. Pik aya keneh di dieu teuing eueuh. Coba tanyakeun geura. Ka tanyakeun ka Banyon. Banyon. Nya tuh imana buladi itu tuh ajaran nu eta tah. Deukeut di dinya teh sok nu aya tangkal jamu di mana teh dihareupeun imana sok tanyakeun. Banyon ti mana kitu. Kamari mah aya keneh mun teu salah mah. Tek 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 tek. Harita dia lopa dak diduk teu pararuguh. Nek, nuhun pisan atuh nya. Nya jog gelis jog tanyakeun ka Banyon. Sugan jeung sugan masih keneh aya. Nah, emang saha kitu teh si Kamileung teh? Salaki atawa Rencangan. Cek dia lopa harita. oh nyajuk tanyakeun wae ka ditu. Geus puguh kitu mah harita sini ini. Dia lopa gue harita idit ngingkik ka jalan anu dituduh. Dia lopa harita ngajanteng. Sanggeus nepi ka salah sahiji imah anu memang cenah aya tangkal jamu di hareupeunana. Ya tangkal jamu dari penana moal kitu di ieu mah. Cek dia lopa bari neuteub ka salah sahiji imah anu memang panggung. Dia lopa harita rurat redet ka kenca ka katuhu sugan we aya jalma nu ngaliwat. Katingali aya budak tiluan harita. Nu saterusna dia lopa nanya ka eta budak. Jang, punten, Aya naon teteh? Cek eta budak. ujang terang teu bumina Banyon. Oh, itu Banyon mah. Tapi teu aya Banyonna. Teu aya. Nama ka mana ujang? Da angkat jeung jalma nu ngaranna si Kamileung. Terang ka mana? Aduh, tapi da bakal balik teuy cenah mangke peuting. Ujang terang ti saha? Ti bapa. Cek eta budak teh ngabejakeun saterus teh lut berat ini ti udago baturanana. Sedengkeun dia lopa di tengah hulang. Kamileung teh indit ka mana cenah? Nganter bah Banyon. Ingat Pak, aing kudu nganuan heula tapi di mananya? Waktu oge lumayan geus rada beurang ye. Cek dia lopa harita. Bari ningali kaluhur nu tetela. Panon poe geus surup ke belah kulon. Can ai sore pisan mah. Kira-kira meureunana sabaraha asar eta teh? Naon poe geus rek ke belah kulon, aing tetela berarti kudu nungguan heula tapi di mananya? Cek dia lopa harita. Ngahulang nangtung mancuh dina tangtunganana bingung kudu ka mana mare. Arang keur kitu katingali rentang-rentang aya nu datang make itu. Eta kitu Banyon teh. Cek dia lopa dina hatena. Dia lopa neuteub seukeut bari nangtung ka eta aki-aki anu datang. Sedengkeun aki-aki oge sarua neuteub ka dia lopa. Sanggeus deukeut pok aki-aki harita uluk salam. Sampurasun Neng. Sampes aki. Ke. Aya naon ieu make jeung ngajanteng hareupeun di mah aki jeung saha di Neng teh? Tangkeun aki abi teh dia lopa. Hoyong pupenak sareng Abah Nyum. Abah Nyon. Abah Nyon mah kabeneran keur ini. Selira Abah saha tuh? Abah mah Abah Ojo. Oh, punten atuh Abah, manawi teh Abah teh Abah Nyon. Sanes. Banyon manuju angkat. Jeung pamuda saha namina teh nya. Ileung-ileung kitu pokona mah. Mangkat teh ka mana, Pak? Saurna mah bade ka mana ya teu terang. Aduh. Mangga atuh ka bumi Abah heula eta palidinya tah.
pengker. Teu sawios Abah. Ih, henteu sawios mangga ayu. Antukna harita Pah Ojo ngajakan Diah Lopa. Kebenaran Diah Lopa yang nungguan datang na Banyon. Sugan jeung sugan si Kamileung bisa panggil. Sedengkeun si Kamileung jeung Banyon. Duaan harita keur leumpang nuju ka salah sahiji walungan. Anu cenah eta walungan teh mangrupakeun walungan teh loba buayaan. Sanggeus didongengkeun ka si Kamileung. Si Kamileung anu penasaran. Na buaya naon atuh cenah ceuk si Kamileung harita. Duanana anu ngagidig leumpang anu teu pati jauh teuing ti pilemuran. Si Kamileung anu nuturkeun Banyon. Reg Banyon harita eureun. Yang Omoh kumaha Abah? dah ieu anu ngaran walungan Cimekar teh Jang. Ayo walungan mah teu sabaraha gede. Tapi dah heueuh. Di ieu walungan teh teuing naon Abah oge teu apal. Tapi cenah loba jalma anu nembo anu pernah manggihan di ieu walungan teh cenah aya buaya. Buaya? Piraku eta walungan sakitu leutik aya buaya. Ih. Lain saurang dua urang jalma nu keur nguseup. Manggihan ieu buaya. Samalah pernah aya jalma cenah di dieu nu disantok buaya ngan untung we harita teh nya kaburu lumpat jadi teu beunang. Oh kitu Bah. Teu nyangkanya eta walungan teh aya buayaan. Aneh uing mah. Cek si Kamileung harita bari ngoyag-ngoyag eta cai bari dongko. Cenah mah lamun dioyag-oyag kitu teh cek si Banyon mah buaya teh sok datang. Menang sababaraha waktu si Kamileung harita ngoyag-ngoyag cai bari kuprak-kuprak leungeunna teh. Tapi da teu katingali buaya datang ka si Kamileung. Amana geuningan eueuh Bah euy buaya teh yo. Cek si Kamileung. Teuing atuh aneh. Teuing lamun cek nungguan peuting kitu Jang. Oh nya bisa jadi beureun teh urang tungguan Urang saya tuh sare heula di saung sawah Bah. Si Kamileung harita bari nuduhkeun ka belah kidul. Anu katingali ku si Kamileung memang aya naon ngaranna teh saung sawah didinya teh. Nya hayu atuh halus oge di saung sawah Jang. Yuk. Cek Banyon harita bari ngingkig pangheulan. Tapi uing lapar ieu Bah. Kumaha tuh? Lamun lapar hartina urang kudu mulang. Engke peuting ka dieu deui. Oh hayu atuh Bah lah urang mulang. Cek si Kamileung harita. Hayu atuh. Nu kabeneran deui rek hujan. Tangke urang bisa ka dieu peuting lamun nya mau jang panasaran aya buaya jeung eueuhna. Oh hayu Bang Antukna duanana harita baralik deui lantaran sakitu lilana manehna aya di dinya nguprak-uprak cai oge eta buaya teh teu katingali muncul ku si Kamileung. Tapi si Kamileung yakin memang benar eta di dinya teh aya buayaan. Kan pedah teu ngomong we. Tapi nu katingali ku si Kamileung buayana lain buaya seperti biasa binatang atau kumaha. Tapi ieu mangrupakeun buaya jelmaan tina siluman buaya. Antukna sang basabada magrib si Kamileung geus tepi ka imah. Ka imahna Banyon kalacat duanana harita. Hanyat ka imahna Banyon. Si Kamileung jeung Banyon langsung we harita langsung ka dapur. Sabab rek meakeun samunutan. Sanggeus beres dahar Banyon harita nyarane. Aneh nu matak Jang. Ari Abah pribadi mah can pernah manggihan eta buaya jeung nya teuing aya jeung teuna eta buaya. Tapi buktina tadi geuning dikerak-kerak cenah cepat lamun dikerak-kerak sok aya buaya tapi geuningan teu katempo Abah geuning nya. Jadi kieu Bah nu katempo kuing mah sabenerna eta buaya teh aya Bah. Aya. Tapi nah teu kaluarnya. Memang teu kaluar Bah.
sabab eta buaya teh lain buaya sato, tapi ieu mah buaya jelmaan siluman bah. Baru jelmaan siluman. Aneh atuh mun kitu mah. Kumaha tuh? Oh kan bae weh. Engke peuting urang kadinya deui bah, da ai beurang mah yakin moal kaluar lamun urut kasaba lamun asup kana jero. Cai, lamun daek teuleum pasti aya, da ai kaluar mah dina waktu beurang tangtu moal kaluar, tapi engke peuting bakal katempo ku Abah. Yen eta buaya teh pasti bener-bener aya nyata bah. Waduh. Tapi kira-kira bakal bahaya moalnya. Nyai ngaran-ngaran buaya mah tangtu bahaya bah. Tapi engke we ting ai. Cek si Kamileung harita. Barangkali kitu tok aya nu ngetrokan kana pantot. Asup. Geus kitu panto muka. Bah. Aya naon euy? Sok ka dieu aya naon? Cek si Abah bari neuteub ka nu karek datang. Bah, tadi teh aya nu milarian. Aya nu meangan saha? Teuing da awewe bah, ngaranna mah cenah nya dia lopa. Hoyong pepenak sareng Abah da. Yah lopa ayeuna di mana? Aya di bumina Pak Ojo. Yah lopa teh saha bah teu apal tuh wawu. Tulis mang. Acida pisan geulis nama. Tapi anehna naroskeun teh nya hoyong pepenak sareng Abah cenah bah. Beureun buah-buah teuing rek. Bade lalanong sugan bah. Mak nyanya. Eyang atuh bah ka ditu dah lumayan. Lamun anu rek neangan Abah. Ayeuna di imahna Mbah Ojo. Nya bah. Coba we atuh sina ka dieu. Abah ayeuna geus mulang gitu ye. Pasti aya nu ngabejakeun Abah keur initnya. Nya bah, ku Mbah Ojo ge tadi dibejakeun. Gitu. Oh, yang geus we titah ka dieu ayeuna mah. Nya, titah ka dieu gitu. Sabab lamun diingkengkeun da waktosna atuh kabejang seep.